bisa dia nari romahen bapana. Geuleuh manirarengat awas keramik tuh. Ayeuna mah kembang geus barodasna anu beureum ieu teh kos baju. Anu sok nikah bapana ieu teh baheula teh menikah. Sopan masiekeun kemang teh. Ieu biasana mah ku si Nyai disiram di banur ieu teh. Tapi si Nyai ayeuna keun sina usaha sina dagang lumayan yang meuli beunyeur. Duh, manuk saya geus aya, pakan geus aya, tinggal sorakna maneh teh. Biasana hade sorakna cicing, gegara pakan ting cicing maneh teh dadunungan ieu teh nu pekbon unggal poe mere dahar, mere nginum. Sok cicing, ah jiga nu sieun maneh. Ieu hayam deui euy. Oh, teh diapihkeun. Ah, untung aya keneh. Nyi. Kemarin itu nih asa sararapi ting. Gusti saban poe kieu gawe teh. Nampo batur mah Gusti. Geus kamarana saumuran urang teh arulin boga papasangan. Nah, ari urang teh gedung kieu we ngabelaan tilu. Nyi. Neneng. Naon, Mbah? Iya. Eta si Mak ka mana si Mak? Cing pangninyuhkeun kopinya lah, kopi-kopi atuh abah teh capek ye. Si Mama kaditu kaleuweung jigana mah geus tuluy. Nya kala nyeun heula kopina. Peureun ulung maneh meni hararese di teh teh nya teh geuning atuh da nyi lah. Diminta kopi abah teh ningan kalau kan dibere topi. Topi pararogo. Mbah, tos aku kulutus wae ka si Mate. Pan gering si Mate tah, kok hayang kopi mah atuh. Mantap teh muka ieu teh sorangan nya. Ai, masih cacing usaha. Dia teh nempo manuk, nempo ayam, daun metingkeun ninganan. Ieu budak pan erek ini dagang. Mana teh lain laki-laki? Sia teh. Kopi mana teh ngorake itu tubuh, mana teh kamari tadi cukur. Hah? Pan kudu inget saur bapak anu kamari, kudu sabar. Ayo Nyai nya. Urang teh panjang si bapak nu itu ninganan kudu sabar. Tapi kadang-kadang mending sok jengkel nya urang teh. Lain ai abah teh Nyai teh asa inget ka budak ka adi maneh di mana, adi maneh ka mana wae ulina. Ari abah, abah nu kudu neangan mah lain abi. Abi mah geus nyieun dagangan, geus ngurusi emak, benge-benge capek abah abi teh. Di imah diurus, jiteangan abah ulah ngurus wae hayam jeung manuk. Nyai hampura da abah teh pan riweuh jeung melak sampe, melak cabe, ngurus hayam, ngurus manuk, apaan abah teh riweuh. Nya kan bae balah engke geus bosenan ulin mah balik. Ngan abi maena rek dagang heula nya Bah nya. Geus beurang Bah dagang heula. Nyanyi sok, dah abah ge rek ini eta jengkel boga inung maneh kitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi eta bisi 30 salat. Mulai cicing di mah, udah cicing di mah di dieu nya. Tong ka mana? Rek sok melang, rek ngangeun heula budak anu lalaki. Kok cicing dicuri? Dasar culik teu pararugung masalah cicing di ditu cing. Kajero. Tah, kuring ka dieu. Kadang kalabur. Cing atuh mewah ka kaulin teh. Hah? Asa meni kalabur. Mampir tadi ge cenah ceuk anu mawa maaf teh. Jelas sing bubar we ayeuna mah sing bubar. Nyeri hati. Nyeri hati pisan atuh. Nanti bakal nanti kunci we. Aing ka dieu. Sian akan berangkat. Sada budak ceurik
Nah, ayo di leuweung. Aya Yo, Jang, kunaon? Mobil habis. Mana mobilnya mana? Oh, Jang teh berkuasa budak saha? Abah saha? Budak saha itu nya teh. Mam acan, mam. Ya. Teka data di dia budak saha. Semoga duit. Astagfirullahaladzim, salah kadon mawa ieu lin mawa duit. Ya, mam. Hah? Mobil. Saya mobilnya heula. Sok mam lah. Apa malah? Ya pangiring ya. Hah? Yuk, dapkeun yuk. Udah ya ditinggalkan tanggung jawab dia teh. Aduh. Nanya gini ya. Nah. Oh, sengaja dipanggilkan ya. Iya teh. Kok mau barang dahan mah beuki barang dahan budak. Mangga samewek wae. Ya budak mana? Duh, gusti daler we melang ai kolotna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si bapak eta. Ampun teh Mbah, duh abi teh bade kamari ka dieu teh. Ngan seueur bujengeun kamari. Anu tiasa ayeuna. Beres. Kumaha perkawis si mah teh perkembanganna kumaha nya? Masih kene. Bapak, waktu bapak dipayun ning dongkap ka dieu mah eta teh rada sakinten. Penyawatna teh rada nyamung-nyamung gitu diajak ngobrol teh. Mung saatosna bapak angkat eta kamu deui. Kumaha atuh ayeuna mah urang kieu we atuh, urang tingali we si emakna. Mangga teh da Mangga. Ma, assalamualaikum ya tamu, aya tamu ma. Ma, ya tamu nu kamari si bapak teh nu kamari teh ma. Ma, can. Aduh, rara teh tarari isi dieu teh. Hoyong tadi kene hoyong cepet-cepet ka dieu. Ya dasar abi teh ngapung. Aduh, alhamdulillah. Nah, sarapi teh kamarana sarapi kieu ya teh. Ari si Oh, nuhun. Biasa jalan. Oh, jalan. Oh, di jalan eta mah da pada melanana kitu eta mah teu kenging di waga. Nah, dari kitu jeung ari tos desa di waga mah da kumaha panjenengan ceneng panjenengan kedah dagang desa panjenengannya keunah mudah-mudahan sing laku we jalanan gitu. Mung nya tahu teh nu dengutan teh pun anak hiji deui. Anak nu mana deui? Aya deui hiji deui nu pameget abi teh. Astagfirullahaladzim. Abi masalah nami di masalah abi teh. Punten nya abi teh reda. Oh. Itu anu regeuna mah si Neng ngaten nih. Seraras. Ah, bener teh si Nengnya kumaha gitu. Khawatir abi. Manawi putra saha namina putra? Ari di bumi mah abi teh bakat kuning ku nyaah ninggal putra mah nya sok ujang we kita manggil teh. Mun ari dina eta mah tatang namina mah asli nu sarada nama. Manawi dedeganana umur sabaraha? Ngan jelas panitanya jenis kelamin mah laki-lakinya pamegat. Nah, dedeganan teh beda kumaha teh menang kali. Mikir hayet dan hayet ah kitu we dengan karesepna teh mobilan Kapan abi dari diri itu aduh mobilan inang ange tamang ka dia ini tadi kami engang sanak we begitu di pas belokan tadi teh eta sok tapi wae amanna teh sabinten sawengi tarawih
Kami terang ku abi mah ye tadi si Ujang teh terang narena si Neng. Dicana ku abi teh. Tapi abi teh terang atuh itu mah. Dia tahu panggilan dari dorang kan utawi ya teh. Ada ayu nangis. Tadi cerik budak-budak cerik ya saya. Olo eta nih. Alhamdulillah Jang Gusti Allah meunikieu. Gimana wae? Oh, mobil. Aduh, yuk kabung we yuk ka. Di tangan ku sababaraha poe ieu budak karek balik. Astagfirullahaladzim. Tadi gitu. Tuh, ayat tuh CF. Tuh ayat tuh CF. Kayaknya aduh dokumen itu. Tapi tadi dengan si Mak, cuma perkembangan si Mak. Kayak sekedapnya. Kita nangis wae. Sekedapnya bagi nya ada cocokan nama nabi. Terus. Kartu heula. Jangan boleh tak ada yang tinggal. Bonan lagi dah. Terus naik kan. Arah yang tu. Atas uja atas isin. Hai. Ini. Isin. Ayat kerupuk atau CF? Ayat kerupuk tu ayat. Yuk. Saya. Ma. Sebab abah mari acan heula si manya. Kerap ya. Ma, ieu ma. Balik. Itu budak dong datang balik. Budak. Budak sari ke si budak. Budak. Adik saya. Anak urang. Sok atas. Ya budak usah ya. Beuni geus barang kieu. Sabar. Oh karuan ieu budak. Parut asal bengeng Gusti. Oh. Tos Pak, tos. Hapunten abdi teh nya kanian keluar abdi mah kieu. Beda ge. Manda namina anak pan berupa nyawat. Abdi teh kan pertama nyebutna juga si mak hungkut, anak amihan teh hiji. Abdi teh tuh, jangan. Kayaknya kita itu dokumen calik. Tah, kayak ku abi we, kayak ku abi urang beresan ngadayana. Terus si emak paling si emak heula punya urang beresan heula. Nyari Asik. data nama. Oke, kata si Bapak kata si Bapak teh kena. Oh, sarang Bapak Wawan. Kedapkan. Sarang Bapak Wawan. Mohon. Bapak Wawan putrana teh Neng Depi. Selesai tak? Mohon. Ari sana mina. Ieu mah tatang. Teu tatang mah di dieu mah. Terus binatang, sudah sembarangan. Cicing maneh tong pitilueun lah. Ieu putra saha ieu? Buah abi, putra abi. Tinu mana? Tinu. Oh, terus abi bade nyampi mak. Mangga. Pas lu potong lah di sini. Itu Baik dia tiga nama. Sarang rawas itu. Kemana kenapa itu? Hanet hanet. Alhamdulillah. Terbang hanet gitu. Ayah. Ayah. Tuh ya. Alhamdulillah tuh. Alah kan kenapa
tapi ku bapak geran. Aya. Hanut. Nanti itu mana nih? Udah lagi itu nggak sih? Lain hanut. Tuh, abi bantu. Iya. Awas gitunya. Lima kedah utok kau pada sarep Nah, itu bukereng. Ting ridho urang keluarkeun panyawatna mudah-mudahan ti asanya. Watos si mah dilami-lami kieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak, ieu nama ieu teh tos sakinten ieu nama satos di keluargeun sadayana teh dengan Abi teh saeus namanya ngalolongan kitu teh ningan jalmina. Kadang-kadang ieu kan ieu parah pisan. Kadang-kadang abi kan syukur di kota Tugu lah. Iya. Manawi Abah gaduh anak titit tadi pengker. gaduh di pengker. Anak titim keur sang ayah. Ini ki abi teh kan panginten pas kanjing ngalanongan, pas anu ngaharewos. Mohon Kami teh sama titit ada di piceun. Itu nyebatna. Sama teh sama anak titit teh piceun we. Mangga. Mun gitu kan. Demi kanggo ieu supados damang. Nah, itu ngan aya sekali di tadi teh kieu cenah pokoknya teh. Ngapa teuing teuing cenah kieu. Bingung. Biceuna teh. Duka dicanak ku abi kana ku aku mangan. Namanya teh kitu hungkul. Lah bangi teh ngertos we. Mun mangga. Aduh bapak hati kan bisa nabi teh. Abi teh tiasa ngabales dan abi teh asa kahutangan Wawan Budi santai lamun hapunten abi teh asa kahutangan Budi tenan biasa abi tos biasa gitu. Keun bawales nama paintennya kayaknya benernya insyaallah mudah-mudahan. Ngemut-ngemut ari si emak kunon. Aya reaksi. Darasnya. Ya kieu. Kumaha bapak ieu teh abdi jana kieu deui ieu teh kun bojo teh. Nah, ini kada asa aya nu teu Mana wieu tu bapak na kumaha naon ieu teh nu tadi nu dikacampi sugan ku bapak. Abi cari kontak. Cari kontak teh soalnya aku tadi dikunci, kalau dikunci kan supaya tanya reaksi. Upami tadi dikunci, wah kieu. Langsung dikunci, hilap dia tadi. Tadi buka mana naon, dan meskipun dengan katil dia tuh kayak kieu biasa. Biasa, kayak kontak dia. Bener bahasa di Wah, terus biasa itu mah. Mana tuh Dan bapak kontak ke ya Allah, mana Punten apa namanya? Punten bisa hilap ya, sok ningali dokumen, sok ningali atos. Bismillahirrahmanirrahim. Cair. Alhamdulillah tuh kontak dia nama. Alhamdulillah percaya. Bakso pengintennya tadi mah garing. Menara rampang bapak itu. Alhamdulillah. Terus nyamuk padanya alhamdulillah. Iya, kamar teh kunaon abi kali bolak-balik menikot sombong gitu. Kamari Iya bapak itu naon uratna namanya teh. ieu teh jantan anu nyanak sapalik. Oh, saparo. Saparo anu nyanak. Terus ngan cenah nyungkeun titit mah. Mangga pangkot kesehatan banget. Sangat kesehatan we gambar tamah. Apa sih kalau di kanana? Apa sih? Demi emak. Apa sih kalau sedayana? Do berkorban demi emak abah mahnya. Bahwa sayang emaknya. Nah, ayeuna panginten Kumaha bapak mangga. abi teh bade wangsul heula. Beres mangga. Bade wangsul heula bade pamit heula da geuning. Ini si neng teh pamit. Oh, itu benernya ya. Kan sangat penak lahnya. Mohon atuh. Itulah tuh. Kumaha tuh bapak teh cai acan. Iya. Wios. Kamari da teu cair dan teu cair wios. Dah biasa. Mohon.
Aduh, ya, alhamdulillah. Abi ngaros bingah itu kieu mah gitu. Ngan abi sagasna hayang kasaksian ku si Neng abi tetapi mesra abi. Iya saya mah gitu. Heh, ujang kasep. Ayo mohon. Cek, mah bade harusnya. Ulah mundar mandir ka ditu ka dieu isin baturna. Ayo bangsa. Res-res jujur-jujur nanya mah harus. Ah khususnya ujang harusnya isin beli ya. Aku pengen batur ka ku tatangga. Jadi ujang teh. Nyambung. Tidak makan ujang teh. Abi teh mak 100 nama didamel teh. Nya kitu we geuning luntrak-lintrik. Luntrak-lintrik we abi teh kedamel teh. Hah? Dina listrik? Alhamdulillah atuh kasep da listrik mah agung atos nage. Kira-kira sabaraha tah sadinten tah dina listrik teh? Abi teh nyebat di laris maksa teh luntrak-lintrik. Luntrak-lintrik. Sabaraha sadinten kira-kira eta teh? Pak, datuk dari ayo luntrak-lintrik mah datuk pugu gajina nage. Tepugu 70. Sanes 70 tepugu sanes 70 tepugu. Aduh abi jadi lieur. Aduh, aku biasa mah. Aduh, kopi ya. Biasa mah kolor. Nah, Sanes 70 mak tuh tepugu. aduh, tanggal 20 hari lapang. Mas lah ini namanya. Saya di depan ujang, kasep. Bungkus. Awu abi teh saya ada si Neng namanya si Neng. Si Neng. Budak urang si Neng. Budak emak dengan sok dagang. Budak urang numpang gedena si Neng. Naroskeun. Udah saya segitu oke. Terima. Ya, Sakitu kumaha masalah? 70. Mohon. Aduh terima we lah kok. Si Neng ka mana? Di celana tadi gue si abang mah. Apa di celana tuh? Sanes bicara ka mana si Neng budak urang naroskeun si bapak teh ka mana? Tuh, mana mobil celana tuh. Seri si bapak. Si lagi. Nah, di celana. Kumaha bapaknya teh? Mungkin Pak Sing sabar itu kena sabar kena satu saat pasti aya kamajangan insyaallah lah Laksana pangitana. Mari, mau jangan pakai pajeng. kan eta ieu mah hiburan da kumaha ulah dianggap bisi kedon ulah dianggap serius kan eta mah hiburan Bila stres abinya mohon ulah dianggap serius teh ke abahna teh damang ka Neng nakom abi kom kasih Neng ari bapa mah teh damang panginten rada dia salit malah Agung itu alit agung mana nama? aya nyambung sakedik. Gitu nah agung teh. di panginten hikmahna teh abi sering ka dieu teh rada salit ala pebrik mudah-mudahan ka ditu nang nyambung dia Kan ageng nya ka mana maaf abi teh aya ieu ngobrol maaf abi ka mana ya Nembe di mana? dari dia tadi teh Nah, kajong-jong teh ngobrol panginten urang teh nya. Iya, ning bapak maaf teh. Masuk ujang. Ieu anu si bapak itu anu tamu. Bapak. Sanes ka kapalan ieu mah saya mah Ben. Bapak hapunten. anak oh ya kita abi teh ical hiji teh gitu anglos makanya datang dua kampung ieu teh abi teh ada ujuran teuing ka rumah yang kurang kaya teh ka roli teh ka tingali Satu sieun. Pak. Abah Mohon. abi nyungkeun hapunten da panginten abi teh sakitu buktosna engke pang kapain kami lagi ditinggalkeun ieu teh buat ansor paling kami disakaikeun dia si ibu paul abi cuman tawis teh Tuh aku masih entai atuh. Atos. abi nyungkeun hapunten badai alhamdulillah hapunten insya Allah kayak kapayun abi jasa ka dia deui punten
Tapi balik langsung lah. Mangga. Nitip biasa. Mangga. Puntennya. Ya, jelaskan. Kayak kapal ini mengintipkan tak maka mana-mana apa? Semua. Tangga kapal ini kayak dede. Bineka aya di bumi mah, hari ka kebon. Mohon. Apa sih di kebun? Di kebon abi. Dah mama di buminya. Di bumi wae mah. Tapi teu kengingkar buminya lihat. Wah, mantan. Ayo balik. Wah, sudah. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tadi mama air senang. Tadi pakai mobilan. Kumaha teh? Mah? Senang di tadi mama. Astagfirullahaladzim. Kasih bujang. Ngareskeun heula aduh. Ujang. Teganya atos. Iya nu si bapa ieu. Ieu nu si bapa. Ieu sampu. Ieu tah sae. Tuh sae. Ieu mah nya. Gusti. Ieu atos ieu nu si bapa. Isin anu tamu ieu tegentosan ku eta. Punten pisan Bapak. Punten bapaknya. Iya sama-sama. Bisa sah di budak teh kumaha teh naliana tuh nih. Kami nage murang kali. Mohon Bapak hantar abdi makrom pokoknya. Abi bade pamit punten mangga. Dia kan teh kapayuna hiji-hiji heula. Mohon. Da, cenah mah kata Cacan kedaknya. Cacan mana tuh? Manawi di jalan tengah. sanes waktos tadi kan. Atos. Tadi uwi ka mak. Alhamdulillah. Banyak dagangan buat Pak Iya mah ya. Aya ku sia-sia teuing dia. Lah kieu mah tapi da kata teh urang bing ku si Neng teh. Pir-ampiran dia mah. Nambi mah apes aduh. Apesna teh naon? Teu panggih jeung si Nengna. Kumaha teu panggih teh nya? Bapak mulih di mana? Mulai ti bumi Neng. Ngalonongan sareng ngalonong kumaha perkembangan si emak Hawatos. Bapak ngadamel ke. Iya, namanya Uwi. Mohon. Alhamdulillah. Ayo teh sinang heula deui. Kali ditu. Kek kapayuna deui lah. Tadi tos lami tadi teh sampai ngantosan Neng tapi. Tapi iya tapi kan biasa dah. Kami tos biasa lah. Di kantunan tuh Bapak. Mangga yuk. Kolot. Hawan. Pura-pura we. Ame si macager. Aduh. Panggih jeung di si Neng. Panggih anu teu disangka-sangka. Alhamdulillah dalam jabanding di piwarang. Abdi teh kabubi. Aduh. Kira hadi kesempatan. Balik deh. Balik nih. Tuh lihat.